Kade eta tutung. Budak teh. Neneng. Neneng. Assalamualaikum. Di geroan assalamualaikum. Eta make tiung meureunana. Di kalangan ku tiung tah. Nyantri teh budak teh. Eta balikeun bala-bala bisi tutung. Balikeun. Punten. Punten. Bareng punten ya. Punten. Lain saya mah Saha di luar eta saha? Abi di luar ya. Oh, Abi di luar. Punten. Punten. Bapak teh bade sabdi. Kasaha we abi mah. Jangan bebas. Punten aduh. Itu warung sanes. Mohon warung. Bapak teh bade ka abdi. Bulan. Kaleresan abdi teh lelengohan. Naon abi mah bade ka warung. Oh, manawi teh bade naroskeun nu lengoh. Cuma naon we nu lengoh sugan kerupuk lengoh, bala-bala lengoh. Abi. Ieu teh naon wae di teh aduh. Mangga tuh calik-calik abi calik ye. Bapak salik, bapak di dia ya di payun sakat abdi. Mangga. Yuk saha yuk teu. Iya, ieu teh pun anak si Nemeng ieu teh. Allah, aduh. Si Nemeng nu ti Kang Uce. Coba. Itu neneng bisa. di Kang Uce Ti Kang Uce ieu teh. Iya teh putra Kang Uci teh iya. di Karlo dua. Alah teh sangki. Aduh mun terang di dieu aya warung mah aduh abi ka dieu bolak-balik. Da teu terang pisan atuh. Terang aya warung ngomongna di Kumaha atuh ieu teh? Aya pikir saleh naon, Bapak? Iya ieu teh abi teh nuju ku kurilingan. Mohon. Mohon. Nuju ku kurilingan. Mohon ku kurilingan. Teras kumaha? Nya teracan kurilingan abdi mah. Kolecer. Kieu ieu teh abi teh sanes kolecer. Duh eta si Nyai. Iya atuh. Neneng sing deukeut. Iya atuh calikna caket Kang Dudi. Betul. Kang Dudi. lain hareupan itu teh Kang Dudi. Di kamar desa di Kadudi kitu dengan. Pak neneng teh ka ditu deukeut. Neneng calik dia. Aduh. Bawa tuh biasa nyari waktu teman berentah. Mohon kita pego kitu mah kali. Itu udah gitu kan sama teman. Cengar-cengir wae atuh itu. Kasih mah ku Kang Dudi meureun. Kieu ieu teh puntennya ya abi teh. Celili. Adi malah kumaha abdi we lah ngaran mah. Kumaha Bapak? Mohon kieu ieu teh ceu abi teh. Ari salaresna abi teh teh. Nya di awon-awon ge abi teh petugas keamanan di Desa Gunung Cicir. Mohon. Ieu teh punten aja sanes mukakeun rahasia penting nya. Abi teh nuju mudah-mudah jami. Imanawi teh bade balanya bala-bala, da abdi. Sumun ieu mah upami ulan. Kapan abdi mah dagang bala-bala? Mun saha we mah teu kapangnya jami bala-bala padu meuli tewah. Tapi bae abdi mah jelemana tegas. Oh, mohon. Teras kumaha? Kieu manawi ieu. Abi tos idar-idaran ka itu ka dieu. Padahal ku abi tos diumumkeun ka itu ka dieu, tapi dugikeun ka lolos. Ari jamina teh teu pira nyanak artos ka uteh. Eta teh jamina teu aya kumaha? Sumuhun ari jamina teh terpelajar ngan mau. Itu bungkul. Padahal eta jami teh cek abi teh entong mau yeuh. Aya gayang mah menta we da mau dibere ku abi teh. Eta ka mana cenah? Nu mawi eta teh nyanak artosna teh gede pisan. Tos diumumkeun ka itu ka dieu teu aya wae. Disebut kabur ka luar negeri ku abi udag. Mohon. Dugi ka mana teh kalau keluar negeri na? Abi mah tos dipapai. Sabaraha negara-negara ASEAN mah paling tasik karo Ciamis mah. Tos diudag teu kapena. Negara Tah ai sugan-sugan cenah sok ngadangu bisi we bisi dai jelema keur abur-aburan mah biasana sumpang-simpangna sok ka mana wae. nya. Mohon. Moal ka warung ieu kitu. Neneng eta aya, neneng ka dieu. Sok neng ngaku we neneng. Neneng aya. Sugan. Eta budak teh ngadadak pego. Suka terus teu ningali. Teu ningali cenah Bapak. Maknya neneng teu ningali eta motot. Kuliah abi disebut. Ieu nu leres ieu ari jamina teh ieu adalah kumahanya atuh Ciri-cirina teh kieu. ciri-cirina kumaha? Jangkung rada pendek seti. Mohon. Jelema teh Coba awal. ari kulitna teh kumaha teh lah. Ai kulitna kumaha kulitna? Disebut Sawo mateng. bodas, sawo buruk. Ai kukunan teu petot. Ente. Mohon. Ala jamina mah kitulah da pantes. Pantes. Kumis ngajepret. Ngajepret. Mohon. Eta mah naon deui lah da. Da kumaha teh ciri-cirina da tara dicirian teh jelema teh. Di kaca soca henteu? Di kaca soca? Bulan? Di kaca soca henteu? Kadang-kadang di kaca soca, kadang-kadang henteu. Aya asok make kaca soca aya. Tapi kadang-kadang henteu ngan
kumaha teh jelema teh kasep lah moal amun ningali saliwat mah nya mungkin pibangsateun. Mohon. Tapi teteh lah geuningan anu maok teh zaman ayeuna mah lain anu kitu hungkul palinter ge maokna geulede. Ageung teuing tah maokna tah nuju di idar-idar teh ku abdi. Ayeuna mah kieu we. Keun teh apa ciri-cirina ge asa aya jalmina we ka dieu. Aduh malah teu perlu ciri-cirina asa aya jalmina we ka dieu. Teu aya bapak, teu aya. Keun mah bapana mah tong ditanyakeun ka jeung bapak-bapak ieu manehna we. Mohon ka bapak maneh nyebat teu aya teh. Teu aya jalmi nu ka dieu kitu. Nah, atuh dagang naon dagang atuh teh anu ka dieu mah. Ari nu Sudah di antara nu balanya aya nu kieu. Cik teu meser ieu ye. Abi teh bangsat ye. Teu aya nu kitu teu. teu aya. Nah, Teu aya. Tapi Bapak. sering di warung di dia Pak, aya nu kitu. teu aya. Teu aya. Atuh bapak we lah mau, Pak. Ngara abi teh. Main apa ya banyak? Tapi ngicip-ngicip besar heula sakali ngan kitu dijual di tewak ku hancip. Tah kitu ieu kumaha. Iring-iring pan itu di daun puring. Nya teh abi teh bingung mikiranna anak ieu teh. Lamun teu kapangi abi teh geus aya ti dituna, lamun teu kapangi kapaksa abdi kudu tewak. Aduh merek ewak sorangan we ngeun. Talangan itu bisa. Ya abi teh geus bingung ieu teh. Ayeuna mah tuh bapak heula nu dikerem abdi mah neangan. Gitu. Atawa kieu kajian abdi ngawarung we euceul di tewak. Ari mah geus ara ieu malah nu ditengana bangsat lalaki aya. Saha eta teh bapak nu nuju di pilarian teh? Ah mau dibeja-beja dah, da geus nyarangon masyarakat ge. Saha atuh da kedah ieu bisi kayak kaleresan aya ka dieu panginten ku abdi ditaruh. Ah, taruh ge langsung. Nya bade Babam, ditaruh. duit. Mohon. Wartosna cenah pada di pasian hadiah 10 juta lah. Terus teh Kang. Leres, eta teh untuk 10 juta, 8,5 juta. Pan, gerang sama teh. Nya akang meni polos. Aya mah, tapi da nyata tuh ka mana? Saha namina atuh ngarah pugu? Ah, pokok deui ngaranna teh pugu. Eta nah. Heurin ku letah akang teh. Nah, awak aja ngeureun ku letah atuh. Nya da ieu letah teh we salangap ku letah akang sakeu heurina. Teu asup meja-meja acan kana letah. Saya ieu akang teh keur bingung cing pangamana atuh lah ieu neng warung ieu nu gaduh warung ieu. Keneh heulakeun ai bangsat mah ieu ai neng ieu putrana sabar hiji teh. Iya, abdi teh menghiji-hijina. Kumaha tuh kieu keuna coba bangsat mah neng heula. Kumaha ieu teh? Aya dina teh ka pabaliut kieu. Oh iya topot kitu nya apa? Duh nepi ka hese kieu ieu mah. Eta namina heula atuh saha nu nuju di pilarian teh bapak teh Saha teh ngarah poho deui abdi teh. Saha teh teh lah jelemana teh da KTP na dicokot ku manehna diberi kabur. Mun di PPK mah ka abdi da apa ieu teh. Cing wanu ka dieu teh aya pisan mau. Ari nu balanja mah seueur pameget ka dieu mun kedah terang namina atuh ke ku abdi panginten. Aku atuh abdi teh abdi ge ada mau dibeja-beja pan abdi mah jelema rahasia atuh. Mau ngabejakeun ngaranna. Mau ngabejakeun sesama lah abdi ge mau dibeja-beja. Cik atuh pangilarian kecil lah ka mana ieu? Da kudu aya ciri-cirina. Cingkarina cek abdi ge aya dukun nu terkenal teu. Dukun, naon ari dukun teh? Dukun, dukun. Abdi mah teu terang dukun Bisa mah. beja-beja Rusia batu. Masuk kabeja-beja Rusia aya teu. Teu aya bapak. Nah, atuh kumaha itu jelema abdi neangan dukun heula kitu. Jadi hilang beak waktu. Bangsat teh neangan dukun ge 2 bulan na ieu. Kumaha atuh? Karya mana atuh itu? Ngaleuteul atuh ngaleuteul ka eta teh bari jajan bala-bala. Ngobrol tuh tinggal di bala-bala tepi katutung neneng balikeun eta bala-bala. Balikeun atuh kana bala-bala mantap neneng balikeun. Sugan teh rek balanya kalah karek anu ditanyakeun. Nah eta abdi ge bingung ieu teh. Kumaha atuh teh? Lah, ieu bala-bala sabaraha jeung ce? Sabaraha cenah neneng teh poho deui hargana sabaraha bala-bala? Abdi mah biasa mah 400 hiji teh. 400. Abdi 400 hiji di Oh, marewah pisan di dieu. Cik 2,5 juta ce. Maca aing mah sekali balanya bala-bala 2,5 juta. Gan pinuh we truk ku bala-bala. Urang mah euy. Meter 2 teh 4.000 teh. Mana teh? Nanya. Aduh, kada kumaha teh. Abi kamar nyanak 1 juta, beli bala-bala basiki. Bener ini euy. Pulanganna kan sepedakeun. Kagok. Pulanganna pakai nulis sepeda. Itu kumaha itu jadi neangan jelema jadi riweuh kieu. Eta beulit pisannya. Nya, ini kumaha itu katewak atau moal itu jadi bingung abi ge kudu ka mana neanganna itu. Kesalahan mah abdi we bawa tuh. Nah, moal di mana? Ya ini mah zaman informasi moal lewat sembarangan abdi mah. Da di luar ge da susah dahar abdi mah. Kunaon? Oh, gua uhakan. Nya sae da kitu urang mah kuduna kitu teh. Teh ka mana atuh cenah dilah cik atuh padahal teh bangsa teh sing salaladar nyerahkeun diri. Mah, ai bapak itu namina saha? Teuing atuh tanyakeun ka dinya. Bangun lieur ka dieu. Lain lieur deui eta mah sugan teh mah.
Neng, aduh tuh jago bangsat saya jago digoreng ku neng. Aduh. Pati-pati tewak abis itu disebut lieur atuh. Alah, ampun ya mah. Ketika ngadakom dengan bangsat abdi. Ketika ngadakom dina mikrofonnya dengan bangsat. Bujang bangsat ya gitu banget. Mina saha? Bujang bangsat abis sorangan lieur. Bangsat sieun ku abdi teh abis ieu bangsat. Hati pengen tetap Itu bebas, kecemarikan. Tapi bloon. Jadi gitunya itu. Ya, teh kumaha tuh? Ini bapak lalu ngit gitu juga. Nenek dia ngomong sorangan bawa. Mohon. Oh. Jadi kita naon asa menasarari kita jadi tarari Masya Allah Gusti jadi kita tadi dengan bangsa tadi kok kolorem berarti kan. Celana di mana? Kaluhur gaya di kasapanon di jeket tapi anaknya di kolor rungkul. Nya teu naon panyamar, beja-beja. Tong beja-beja. Bisa nyakeun batu mah hipis gitu. Aya hipis di kebun awi itu pupugu. Alah aing mah rupa-rupa wae. Cik atuh sing kepangi raratanana ieu teu ningali gambarna tah ieu potretna neng tah. Mana? Tah tingali tah. Gini imah juga bapak ieu. Wow, bapak ieu. Ya potret uing ieu mah. Bukan wawae atuh teu naon. Salah ngodok. Bulan. Salah ngodok. Iya mah potretna salah ngodok beneran. Tong diseri kan bisa era. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aduh, ini cikan aya hakan ini. Iya ya Ki. Didinya. Aki mah tos sepuh tuh tong barang tuang. Atos si aki mah tuh barang tuang kitu keneh anger. Aki teh jadi dukun cenah bejara di dieu. Ayat budak ngaliwat tadi teh ayat kenenangan jelema cenah asa aya syaratna we atuh. Tah, kalresan ini mah. Nah, gini. Eta nu disebut pucuk dicinta teh. Ulam tiba teh. Iya, ulam. Iya, pucuk dicinta ulam tiba-tiba teh iya ye. Tah bapak taroskeun atuh sakali. Tah, cik bade tumaros ieu Ki. Aya kaperluan naon ujang ge lamun teh salah ieu teh ibiknya. Ulan, Jang ibik ulah dibeja-beja atuh. Aduh, aki mah. Oh imi cenah yang ini. Ibing. Ah, atuh tumaran gitu salah boro-boro bisa norah bangsat. Aki mah karek ngarah deh geus ngaco. ya ampun ari arsitek ieu nya Kita ngalawe teh calik-calik heula teh calik ya, warta sepuh ye. Sepuh aduh. Ki di dia. Kayu ce ye. Kaki ada ketuncar kan. aduh nah ieu teh sugan dekorasi ini di kanten geuning parud ampun Ya teu naon anggap pejok. Kan jok renyem ge lah. aing nu Aya naon itu aki teh nuju milayan saha? ieu teh dibalik aya nu diteangan ku aki teh jelema Lain betul lieur nenek. ieu teh nurek nanyakeun teh ujang eta aki teh So ulah mesti ditanya yuk lah. Cepat ieu. aduh Ieu ge abdi teh bade milayan jalmi jenenganna teh si Cepot. oh Eta si Cepot teh dipercaya di kampung abdi mah nyepengan duit ka UT ku masyarakat. Dipacok aki jadi duitna teh dibikeun ka rakyat henteu jadi dibunga-bungakeun deui ku manehna bunga-bungakeun tos bunga tos pinuh kabur. Tah eta anu jadi masalah teh. Astagfirullahaladzim ngahajaman kiwari bet kieu nya jang Da cika pungkur ge bangsat mah aya wae di zaman kiwari wae aki teh. Ngan gede ayeuna. Coba nulieur. Maokna kitu. sabaraha duit nanu dicagakna jang Aduh, aki sanes bantrak-bantrakeun. Waduh. Dina catatan abdi wae nu aya duit anu dipalingna teh aya 8.600. waduh gede pisan ka di kiwari mah jang 8.600 teh nu dibawa kabur nu digendong mah 5 miliar. aduh ampun teu sangka nya geus kieu kaayaan Lamun maling artos sungkul mah keun we eta mah da duit mah keun we gampang disiar deui. nya ari kitu Jeung maling kurupuk. Tah eta anu berat mah abdi teh kelaran ieu teh ujang nu lieur atawa abah nu lieur ieu teh kieu si urang kompak ke abdi aki jeung bangsat itu harus bisa milieur.
Itu kumaha itu ka mana cing kira-kira ki mun kawetan tak ka kulon ka mana ya abdi teu geus lieur. Da initna poe naon harita tah. Ke lamun teu salah mah initna teh kidanya tak atuh da. Jojo mengkol ngajorelat. Kemis asa rebo teh. Engke urang tanyakeun heula ka jelema mana. Mun katewak urang tanyakeun ini teh poe naon jadi bingung meureun apa oge da kudu nora akitu meureun kudu nempo dina parerimon Sabtu leungitna teh Sabtu da malam Minggu teh emot abdi mah abdi garek apel hari teh bener jang duh malam Minggu poe Sabtu wage pahing naon atawa dina manis mun teu manis pahit je bener manis pahit Kliwon bagel. Nah gitu manis pahing kaliwon wage ceis ngising di kebun cabai. Alah bisa jadi jang. Ieu teh keur dina kayaan lalada hirup jelema teh ayeuna teh. Mohon eta taki aduh. Manusiah jelema teh mah. Iya, jadi aing akan cengek teh akibatna ngacai ngararacai jelema teh ayeuna teh jang. Subuh teuing ku kakayaan, subuh teuing ngudag-ngudag dunya, ngudag-ngudag kapangkatan cul negara, cul masyarakat. Ayeuna we abah direpek. Ditinggalkeun abah ge tulis direktur jadi kikieu. Abah di kahawatos direktur ngan kukulumuan ka warung bala-bala. Kasebut mantan direktur. Abah mah jamnya sederhana. Ya gitu saja. Jadi poe Sabtu eueuh tanya jang. Sabtu ke atuh mana bieu buku teh duh. Tapari rimon buka. Komik aki. Nah, jibet bawa komik gitu teh. Ke jing nyi eta nyanak cai herang ka dieu. Teh herang kana neneng tah ka Iya. Tah setengah gelas tong pinuhan. Pastikan ke aki aja. Tanggal bulan teh ki. Tong ieu cai herang keur syarat. Cai herang keur syarat tungku jeung keur mandi. Oh, iya cuma enggak. Cai herang sagelas, sana 2 ember. Rek ditingali bener dina. Dah. Cing gede kenjang. Cai nanti ieu nya. Mohon tah sok cicing paninggalikeun dina cai aya henteu. Urang indung heula. Ati ini mah abdi gebelut tak dah duku. Da lain dina cai ningalina mah dina cai mah yang indung we abah yang ieu. Iya ya. Lamun teu kapangi ayeuna jangan isuknya. Lamun isuk teu kapangi pageto jangan. Kahartos tadi penerangan jelas gitu jelas. Etes. Lamun teu panggih pageto amat ku ujang tangan. Mohon. Lamun teu kakulon tuluy kawetan ujangnya nanganana. Lamun teu kawetan ka kidul. Lamun teu panggih di kidul jangan ka belah kaler. Eta aki nepi ka laras kitu eta abdi terbuka kieu mah. Nuhun jang ai terbuka. Saan geus kieu mah sidik ye. Abdi teh moal rampang reupeung teuing. Kagebrai. Ari di kieu mah moal alami 50 tahun ka penak ye. Kagebrai gitu. Aduh. Lain ku kompak. Tak gitu jangnya. Jadi abah muali lah gitu jang. Muali lah. Mohon mah, bangga. Lain dah kudu aya syarat dah dejang dah. Naon wae syaratna teh? Kudu tahajud deh amplop penuh nana. Kawansuna Kang. Aduh. Eta ku bisa gimana Kang lah. Lain eta neng cucu bade kaunangan meureun. Ieu neng cucu Tah. bade kauleman. Mohon. Lain banyak kaunangan make mukena tuh Kang. Aduh, ampun. Guru kan rek. Iya. Rek magrib, Bro. Oh, eta we angke idanganana neng cucu simpangkeun ka abdi ka dieu kana kuta. Mohon ka bade nyunkeun dua we kanu hajatnya. Alus pangalungkeun we kaja. Aduh, lain pajarkeun neng cucu cenah kuring anu neneangan ya. Mohon kamari teh anu naroskeun ka akang teh. Saha? Duka atuh. Sajalmi mah teu kaset. Kumaha ciri-ciri neneangan kuring? Ciri-ciri teh rambutna teh aya kan 7 siki. Lain Rambutna teh ya nu nanyakeun Akang teh kasepana jeung Jagina Jagong. Oh eta meureun sersan ibing. mohon eta. Putar. Tuning. Waduh. Putar. Waduh. Di mana pacilingan caket putar. Putar ya. Cekiat.
borolek numpat dewek anak anu rek cai gitu. Lain juga ada nengakan akan. Alah, Sampai kerjakan patuingan. aya naon teh terarium. aya naon sigariung karek keduaan Gini kita yang cepot itu semuhun giming panjang umur di teteangan di kamari pasangrok di dia semuhun bisa jadi teu hayang rek cai dia Sampai ngun di mana wae atuh teh Imawi Kang Ibing abi teh kerapruk-aprukan kieu duh nyeta ieu abi keur apruk-aprukan yaran sangkanya orang sami-sami apruk-aprukan tepang di dia Lain sarua. kumaha damang Ibing sae alah nuhun ya kumaha ieu teh rasa rek mewah kudu tegas datang kada jadi damang kieu Lain bukan naon. sanes kieu ieu teh Nuhun. terus teh katugasan ieu teh ka dia teh di pasien tugas nuhun tugas sebenarnya. tong ribut tapi keur neangan jelema oh nuju milarian jami tewakeun tewa lah saat urang sareng abi urang pilarian pan ngan dua ribut ieu teh iya anu teh mah teh maneh anu beja-beja jelema nu nyawa ieu teh kunaon mau cekcok lah mau beja-beja ku abi ge urang teh kunaon ieu teh atuh teh pugu-pugu geus ka uteh kan dipacok Ai Kang Ibing lain macok duit ka teh sim kuring teh katulis tongong teh ka ieu Buntut mau. ketempuhan buntut mau Ibing kumaha teh cika yang jelas datuk saya tugas saya mah geus jelas ieu teh ayo riwayatnya mah kieu pan abi teh deukeut ka pemerintahan anu nyalurkeun duit ka teh ya nah dari di kelurahan sim kuring di desa itu tah ngajak kuring jadi kuring anu nekena itu salasina mah tapi itu ngadahar duitna sing jeger teuing abdi memangga we ku Kang Ibing abdi pan cepot Kira teh bagi duitnya. lain abdi teh cepot kai kira aku ngadahar duit gara pe ku Kang Ibing emot Bener lah dipikir. nya ayeuna ieu aya ge keur dipayangkeun aya teh kai mah nya akang rek nyewa kai mah mungkin da akang petugas rek naon nyewa kai nu mawi eta Kang Ibing ayeuna mah tenang jigana mah rada kana bebas teu adik anu di teangan teh jelema ieu teh jelema ya da ai kai mah mungkin mau jadi teh kumaha jadi bingung itu teh ke masyarakat kumaha dicarokotan yang soranganeun nah eta Kang Ibing memawi abdi atrok-atrokan oge neangan nu ngarti abdi teh lentek dudukun nya tah ieu teh sabenerna mah anu nyarokot teh sing sadar atuh kahayang teh hayang maca kumaha atuh ieu teh ieu teh geus depikeun ka geus abru-abruan sabaraha bulan ieu neangan jelema teh kapanggih oh Kang Ibing teh nya geus ka itu ka warung warung sabaraha hiji tukang warung dicokot dicokot keteranganana iya geus puguh neangan dukun iya ka itu ka dieu di teangan Dun. malah ieu geus di dieu teh mun teu kapanggih kudu ku neangan paraji nah mah kenangan paraji ya sanunya mah bangsat ku bakat sieun ngadadak ngajuru cuma biji we kitu lah urang teh persiapan mereka kudu aya soalnya Kang Ibing gitu tah Bener. tak kitu mana mungkin ngerepek abdi kai nya cepot ngedahar duit ka Bener. ayeuna Kang Ibing ditugaskeun milarian cepot Nah, mangga emot teh ku Kang Ibing sok emut geura ku pacepot maknya abdi rek nyewa kai da teu mungkin atuh Pada ngemut kayaknya. urang pada ngemut teh lah ayeuna mah ngan dieu teh kieu lamun aya bangsa teh kaburna teh meni hese pisan atuh sun sajarana teu aya padahal petugas teh geus nyarahoeun mah nyarahoeun teh duka tah abdi ge petugas abdi mah poek duka hati ieu teh abdi teh nepi ka sabaraha nu leungit ku abdi diantep gara-gara pirang milarian pacepot pungkul ya ampun abdi mah tah kumaha pamikir we atuh Pak Ibing ayeuna mah abdi teh pan Pak Ibing teh sok saurna sok ngukut doma seueur mohon kumaha pamikir acerok ku abdi bade dijual keur gantian duit ka teh oh ari cek abdi mah kajen kieu kajen doma we ditewak ku abdi sarua wae kene lah abdi mah kajen kitu we ayeuna doma ditewak ku abdi pacepot cicing di kalang doma abdi deh nah kitu tina naon Korban-korbanana dia mah. urang timang-timang rasa we mah tah gitu nuhun atuh Kang Ibing aya kitu mah Karena sih dibebaskan. Kawan anu sadar gitu ditewak. iya nah itu lain abdi teh lain dunya kumaha itu sanes kulantaran koneksi itu sanes ngabebaskeun abdi bingung ngewakna kumaha tuh
nya kumaha atau abi ge sarua ieu teh Nanyakeun kumaha ieu teh. sok kumaha ieu teh dari ketela geuning ada keterangan mah sanes pacepot anu malingnya sanes tah kitu abi teh mah nya anu teu maling ku abi ditewak dapat atuh musing kumaha ge kinten-kintenna anu kudu ditewak nu kumaha teh Mang Ubing tah ari cek abi mah nu tos jelas bangsat we eta mah nya sarayana ge masyarakat tos terangeun desa urang ini teh mau nuhun tapi ayeuna di mana abi ge bingung atuh urang milarian ka kantor polisi suka aya bangsat di dieu geus beunang tah kitu atawa kieu lah kumaha cicok urang nitah jelema we cenah mau tewak urang ah atuh urang gak bawa jadi kumaha itu supaya kena ka itu kari Iya, supaya aya di imah ya pokon pengelan wae ya. ini coba geura itrek lebaran abdi kurlingan dengan jelema Kan puguh ngerek lebaran di kumaha ya. hayang abi mah saha we nu ngaraos bangsa teh sadar iya masalahkeun diri masalahkeun diri Pak abdi bangsa teh Iya, urang ge boga kemanusiaan atuh ya urang ge moal dina naon paling ngecing aduh nuhun pisan ka sepang alebet atuh ka bui iya lompat ke bui reureuk di dinya iya tapi ieu teh Kang Ibingnya supermasi hukum teh can bener-bener adil di urang teh duka tak kumaha iya ari model abdi geran sutak saeutik bari jeung katulis tolong di teteangan di uber-uber ya ai duit nu miliaran anu triliunan geura kabur oge ayeuna teh kadon pararego we sararea ngadon disarumputkeun ge Bang. iya kumaha teh Kang Ibing teh bingung mah duka disumput opira aku disumputkeun atuh da tetep bangsa teh meureunana gede moal kawadahan ku korek api makin disumputkeun Pinter nyumputna meureun. Pangna cepanggih ge bre. iya ari power kabur ke planet sejen we hese eta mah nembakna mun aya bangsat doma bangsat naon ge hese eta mah kayaknya mah iya itu kumaha Kang Ibing lah cing tulungan Kang Ibing abdi supaya ieu Kang Ibing menawi tiasa ngabantosan kitu karena kasalamatan abdi supaya abdi tiasa ari ya. Abdi mah kieu lah artos we artos teh pulang-pulangkeun nya tah kitu sae atuh pulang-pulangkeun artosna kumaha murid kamihan mah da urang ge moal naon moal ya duitna kumpulkeun nah jadi rugikeun sararea ieu mah Gara gancang beresnya. gara gancang beres kumaha atuh dari work kieu teh da ieu mah kapopohokeun aya bahan kana ge geura iya kumaha atuh Kang Ibing nya eta urang ge kumaha atuh urang penakana lah mun aya mah bangsatna urang ngariung urang tiluan kumaha atuh kita deh aduh urang mah bingung wae ari kieu teh ye Gusti alah Kang Ibing geulinya teh aya nu hajat urang teh teh di mana tadinya urang milu kawul heula matak naon Kang Ibing biasa Ibing teh ah ari mah boro-boro keur neangan jelema kieu mah boro-boro yang kana krengkenek Biakan ku ngaran Kang Ibing. nuhun tadi teh menakan tukang warung kumaha cenah nah eta nya ge cing teh ku abdi taros ge ceu puntenna ieu mah ece pamajikan bangsa sanes sanes deui cek abdi teh atuh ragampir abdi atos nikah ka bangsa ceu alimun tapi aku terang terima kasihnya iya pakening tepang bala-bala nyampurkeun nih cucu mulih ti onangan Lain pengen teuing bukna bararea. Eta nu mariksa jeung nu dipariksa teh kalah saruana, kalah ngobrol, kabingung. Sok-sok atuh tewak, ari Bapak. ece eta naon atuh tinu hajat kursi nu hajat dibawa tuh Dabogana teh di bahanan hidangan, kursi we nu aya. nu matak cucu Hah? da moal beres-beres da pariksana bangsat dari pariksana garong ece di ti onangan ngadot mau kursi Sarua CS na. Lain tanyakeun ari itu turunan bangsa teh aya. lain cucu Hah? ayeuna mah geuningnya hidangan teh teu cara baheula mah asakan geuning hidangan teh ayeuna mah atahan hungkul geuning Nama nu araratah we. Iya. malah mah kapayun mah mau aku atahan bangsa endog segala beas gitu mah kunaon bahan bangunan jadi kucing bungkus semen bungkus Aya bahan. baca we hiji Minang karoti Lauk teh ku payung. jadi anu tos di onangan teh bisa nyarian hibah
Masih bata hiji ketik hiji temen we. Dibungkusan kana plastik. Lain dari tahu diganti ku sugu. Aduh. Ampun. Kayak gitu. Lain ngomong-ngomong memang itu kumaha dek newak abdi atau kumaha itu maksudnya Sanes newak ya supaya kasadarannya lemutnya eta dicanak weukeun deui da teh kanggo masyarakat. Kanggo petani. Da tos capek deui abdi teh ditewak ya kanggo naon abdina beak mah. Orang transparan ya nama itu. Nah percuma ya guru. Percuma para bandun abdi we bungkul ge ditahanan. Anu mending weukeun ka masyarakat kalawan sadar keun urang Cilehampura lah. nah itu kahayang teh Ngatos matos kapayun mauk deui mangga. Lain dari geus beres nu ieu mah keun we mau teuing. Da kumaha kana mauk mah eta mah tos ngabaju. lah ampun Bing sedangkan abdi teh panaina teh keur ditutungguan di ku pun bapa pun adi di lemur teh Mun iya geumbejeuna panaina teh panaina teh keur ditutungguan di ku pun bapa pun adi di lemur teh mun iya geumbejeuna panaina teh curcuran hujan pan rek tani mohon sedangkan abdi kieu ieu abdi ge gagal ieu teh tani teh sanes ngalelewe gagal naon nyaeta rek melak pare dasarnya teh panyawahna we bododer melak cukut riut. Atuh 2 hektar bae aku cucu. Da kagok dipanen. aya nu meser teh watak Tapi alhamdulillah gotong royong sadayana. Anu meunang sakarung sewang kitu kriwet juga barawa. Mangga sih teh mah gitu ngabdi babak dihakan. ada terkenal di Jakarta no nya Gagal panen ayeuna mah aduh duka kunaon. wartasna sedekah ngebing cenah untung tina cabe kamari Alhamdulillah cenah cabe mah. Abi teh arek melak cabe biasa we, aya cabe keriting, melak lah cabe lempeng. Ganti. Itu nama barang geus mimiti buahan, ieu heuh salukan tukang keriting rambut. Pangiritingan dengan cabe. Lain kan. Ayo ni pelak sampai kiriting ge. Ayo jadi sampai bengok. Da kumaha atuh ceung teh lah. Ceung bae ting kumaha we asal ada nu penting. Bener atuh da nama surga kana orang pelak sadaya. Waduh, patani aja. Kamari mah nyobian teh nya kae kenging teknik anyar malah kalapa. malah kalapa teknik anyar ieu Teknik anyar. kumaha kinten-kinten eta Henteu dina kebon biasa henteu. teu tidak tanah Henteu dina ubin. Nya alhamdulillah tah 2 bulan teh tina bibit kan pika 2 bulan teh pae. Nu jadi. Aduh kayak gitu aja dari karena tatanen dah kagak wah ya tina petugas di neangan bangsa tadi karena tani alah sun kayak gini aduh ini sekarang ragu atau ada tani we nama di lemur lah ada kena politik dia ngerti sini hujat wae di sini goreng mending karena tani iya terus kaos negara roblognya aduh kai karena tani begini alhamdulillah karasa ku urang ya iya pengen cek paribasa melak cabe jadi buruk bila mama aku mah pepelakan iya saya jadi buruk iya melak bonteng jadi diomongan gitu para singkir lah Itu lain-lain ya namanya. lain-lain urus teh jadinya cerita anak Pepelakan nih keserupa-rupa itu. paling teh kolotnya jelema mau kumaha pepelakan iya tak gitu gayana meuning karasa dengan kieu na pait lain aya teh aya ti baheulana gitu di jelema teh gara roblog kunaon dumeh abus kana istilah kieu meuning teng manuk naong ning teng manuk teng anak para kukucung teng iya matar teh kana gula gitu saya paribasana eta mah Bener aya ti dituna tuh teh. saya ti dituna lain aya Kang Ibing cios dek lewak abdi teh moal teh tah angkeri we geus panen
orang keur nyaritakeun kebon. Benar, benar. Dipanen mah geuna. Ai panen kan aya mah boro-boro awak jelema. Ya gede ge minyak. Mun mang.